Sampurasun pendak sim kuring sedangkan dadang rohiana pangropea iket. Ayeuna urang ngabahas iket anu ku anjeunna didambakeun kami sim kuring ngamina teh mahkota wulung kancana. Ieu hareup kita simbol naon kan? Ini cuma Batu setangtung. Di pemilu ini simbol dari rencana ada rencana dua iya yang bentuk iya. Jadi gunung papasangan. ulung jantan ieu nya. Ulung Hideung nya. Tah ieu teh direkes tina tilu daerah. Kami ayeuna mah meureunan Garut, Sumedang, Tasik. Mun baheula mah meureunna nya lamun aya hiji kerajaan Tembong Agung di Sumedang teh gitu. Tah aya di dieu eta filosofina. Terus Sukapura di Tasik atau baheula nama Galunggung meureunna zaman Rahiang Sepak Wajah mah aya di dieu tanya. Dina iket ieu. Terus Garut Timbanganten atau Timbanganten. Meureun artosna sajajar atau mah nya timbang atau Timbanganten sejajar. Sajajar. Tah ieu nu ngarokeana Kang Dada. Keren ya mun dianggap kusim kuring. Kami siap nanya kan. Tuh. Iya mahkota wulung kancana. Ya teh alimun disebut di komedi awalan tsunami kan aya nu langsung ya diketahuan kita topong. Terima ini Apa yang ngomong maksud tawe jantan memang iket ieu mah disebutna kan kadang-kala sok aya naon ku akang mah terkenal tingkesan kan sok aya tingkesan anu meureun nya atanapi iket anu atanapi totopong anu hari ieu mah yang disebutna teh mahkota. Tah hubungan ya jeung mahkota ya sim kuring teh aya investigasi lah jeung hiji kolot pas pendak jeung Kang Dadang teh ya aya setengah heran teh kieu kunaon di daerah Banjaran beut loba tukang ngaropea iket tapi ieu nya anehna teh sumber nama ngerti Kang Dadang kene ngan eta mah subna lah mun urang mah cabangna nu nyarieunana iket eta. Ternyata sim kuring teh meureun nya abi rada ngahulang saeutik. Aya juri garewo sim kuring. Punten nya heureuy nya. Tah, ternyata Banjaran anu ayeuna terkenal jeung kamasanana Bojong Emas Majalaya tak baheulana teh aya hiji padumukan atau naonnya hiji desa lah meureun di kampung lah di jerona teh tukang ngadamelan mahkota. Baheula mah tuh ulah ningali Majalaya ayeuna dipisah-pisah. Di Majalaya, di Banjaran, di Soreang, di Bandung kan balaman teu kitu mah. Ternyata bisa wae saamparan. Tah dina saamparan eta teh dikuasaan biasana ti tiap generasi teh aya hiji tukang anu nyieun ngaropea atawa jadi riweuh ka urang lage teu meunang ieu urang teh teu meunang dibalokerkeun tapi da kudu pareman obor ka hiji kadua Kang Dadang penasaran harita sok ya penasaran itu saha wae ngaranna tah ternyata dina hiji desa daerah atau wilayah baheula mungkin bisa pusatna Bojong Emas langsung ke Kamasan atau pusatna ti Kamasan heula langsung ka Bojong Emas meureun tah si wilayahna teh duka nu mana tah perlu ditalungtik. Ternyata aya hiji pangropea atau tukang nyinan mahkota di dinya teh. Jadi tiap generasi teh aya hiji. Tah ngaran-ngaranna
ya kukuring rada dibacakeun ya, ieu mah dajang pengetahuan ya. Sampurasun hampura ya karuhun nya. Ieu anu leuwih buhuna pisan ngaranna teh Praju Aji Mas Dandang Panuragan. Eta anu buhuna teuing zaman Kendan, teuing zaman Salakanagara. Iya teh. Dan mungkin Dewa Warman ge lamun zaman Salakanagara meureun Dewa Warman ge pas datang ka urang nyieun mahkotana ti anjeunna meureun. Atau zaman di India keneh. Da teh kasohor pisan ieu si pangropea mahkota teh. Kaduana aya Saprianji Panuragan. Katilu Lehan Sanjung Panuragan. Kaopat Tarmaji Abiai Panuragan. Nah, kalimana Abi Ruhuy Nandan Panuragan. Tah kagenep Aji Pandit Panuragan. Tah anu kasohor zaman Surawisesa harita tukang minan makuta tah si ieu ada si ieu ampura siga KCS wae si ieu ka anjeunna Aji Pandit Panuragan eta anu kasohor ngadamel makuta beberapa raja-raja Sunda jeung bawahan-bawahan Sunda. Saur Kang Dadang kumaha? Tah tos kapenak tah. Panginten Kang Dadang teh biasa wae di dieu. Kade lain tukang zaman kibari ieu mah. Aheng. So Kang Dadang kumaha? Minum heula. Nah, iya bot ya. Salah wae ngomong simkuring ge Gusti. Dari abi dalam perkawis ieu mah misalnya tadi teh di luar teh ieu mah kemasan gitu ya. Ieu mau makuta. Nah, Juru emas meureunnya. juru emas gitu. Nah, kami penelusuran kadinya ya orang kan nah pakai DNA na kaluhurna kumaha gitu. Nah simkuring mah ke hari ieu mah di lumah kotana gitu. Mun Nah hari simkuring mah di luetana bahwa Aki setelah mare hari Aki mah kenal pamir ukur domba teh sok ngibing heula bari masang iketna teh gitu. Hari Aki beuring ngibing heula. Bahkan sok di naon teh mencukur mah ku harita pemirek ukuran sok di cenah ngibing heula bari geuna anu kaduana anu tadi teh yang anu sepuh sebut tadi yang uyut mana mah giga uyut kuring eta cek beda wilayah nami anu masihan terang eta ka abi uyut maneh mah giga uyut oge giga kolot urang nami oge kami jeung abi teh Sami itu teh mirip. Aya keneh aya ngan abi mah rohyana itu mah rohayana. Oke, tina rohyanana gitu. Nah, Ari roh teh naon kan? nah itu jiwa sukma Ariana teh kan ajaran. Kade rasa geus sudah mah kalem. Lanjutkan. jadi itu tanya namanya organ itu yang kapungkur itu abi oge itu dongeng ti uyutna ayeuna masih dimeneng sesepuh gitu kan kata di wilayah Banten di wilayah itu wilayah Cipela Cipela nah bikin kayak gitu tiga uyut mbah mana naon dasar wa juga di dinya naon gitu jago ibing ikat atau masangkan ikat teh dikonteskeun di zaman Belanda gitu Zaman walan. Zaman menak Menak. Jadi tetap ya kontes eta kan keren ya gitu. Ya. Jadi teh artinya ai cerita teh eta kumaha sih ari jurina saha? Ya jurina mah ya anu di pribumi. Tu nontonna anu itu. Jadi ya hiji kontes anu ka tadi naon teh mungkin tacan ayah Tesanayanya. tacan ayah Apakah nanti akan diadakan kontes?
Nah, abi mah tanda ikat gitu meureun. nah, kumargi tadi teh kumargi abi yang mulai sama yang nya alim ikat teh jadi robah hati esensi alim Iya. ya. Maka nya begitu sate kapal aku mah carana sangkan eta terus tertarik nah dilombakeun kumaha. Nah, perkawis tadi teh perkawis kamasan yang terasa kan abi memaknainya tanda kutip kamasan ieu nalika jani nampi keseueur nu milarian olah emas abi mah ngemut nanti kumaha kamasan dina diri. Oh, Nah, maka kamasan dina diri etalah anu sesuai jeung DNA tadi. Jadi kamasan dina diri etalah sesuai dengan DNA lantaran uyah teh salebet nuhun. tina nanti kemasan dina diri maka itulah mustika. Da. Dina mustika jadi we disimpan dina mastaka. Jadi mastaka kumaha mastaka bisa dijieun mustika. Iya, terus. Abi mah kadinya jadi menangga be tahu tadi mah ieu pancen tuh ieu adi luhung pisan ieu perkemis mahkota. Nuhun. Kapungkur zaman ieu mah gitu. Dan abi mah ini gitu memaknai kamasan bukan hanya numawi bukan hanya ngadamel mahkota teh sagawaya. Nah, ada gitu karena berhubungan tentang tadi itu ya ada sesuatu anu disebutkan dengan saukurnya di pantas atau diusulkan unggul. Terus. Nah, ada dia dinaikkan gitu. Jadi kumaha memunculkan keemasan diri pasti tiap orang yang tiap jam beda-beda gitu. Terus. Nah, tapi tina kamasan hiji muncul gitu. Terus abi rayina hoyong dan sebagainya. Biasa jadi eta jantan hiji tadi teh ikat sama sami. Cuman di bidang ya, jangan keluarga.